zaman ayah bujangan, ayah bawa nini teh kumaha geuningeun Oh, ari baheula mah kan keur bujangan. Tuh kabeh tiap imah boga motor mulai ayeuna nya. Sa imah teh boga 2, boga 3 motoran teh kitu tah. Langka baheula mah. Suara motorna teh gede we. Dong 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 gitu tah. Di motor hiji teh murana. Heeh, motor hiji teh salmur nyaun suarana teh. Heeh. Eta di kampung urang teh jarang jadi nu ngojek teh euy. Nah, ari urang teh ulin ka hareup, datang ka hareup teh nya. Anu gupai itu kejauhan. Naon datang jelema teh gupai wae euy. Ibu-ibu ketemu teh kejauhan mah nya. Adeukeutan ku urang teh. Kolot euy. Punten ieu mah nya. Nini itu tah. Ojek, Ujang. Ojek eta sanes. Cek si ma eta teh. Hayu ma, cenah teh bade ka mana ma? Kulan. Ma bade ka mana? Saha? Geus pikeun deui. Kurang denge si emak teh. Deuketan nya ku urang teh nya, da bisikan yang ku surah motor, pareungan motorna teh. Ma bade ka mana? Bade ka pasar, Ujang. Oh mun hayu atuh cenah teh. Urang jajabkeun. Celak ku eta si emak teh, motor teh sadakeun. Belenyang di jalan teh. Urang beda kan, mau budak ora, mau ibu-ibu jeung mau nini nya. Mau budak ora mah ngurung gitu kan. Mau ibu-ibu gitu. Mau nini dong 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 laheun. Sina teh. Ai pas diliuk we, urang ka belah kenca. Lah si emak eueuh, ruas urang teh nya. Ah buru-buru ka si sieu lah. Nah, Ujang make eureun. Har, mak ayo ditinggali teh. Si emak teh malikna salah euy. Kan ada ibu-ibu kudu balik teh ka kenca. Si emak kakak tuh. Teu digeunggeureukeun ku urang teh. Teras we ka ditu kaluhur. Mama ka pasar we ngantong di luar. Mama ka jero we ka ditu. Karunya euy. Muhun mak cenah. Urang teh palingan pada melong di jalan teh. Humureun ningali urang nah meureun nya eta penumpang teh meureun kakatuhu geus tah. Deg-deg teh. Ah, paduli aing bae. Dat-dat teh euy. Atau si Ujang di dia ah. Di dieu mak. Sumun yang di dia we mak mah. Geus kitu teh turun si mana teh. Kela Sujang. Lamun ngantosan emak kumaha. Mak, kinten-kinten mak lami moal cenah teh ieu. Moal Sujang. Ukur oge mama. Meuli sepaheun hungkul. Pikir urang teh nya emang sawaktu eta pan jarang ojek. Jadi lamun ditinggalkeun ku urang meureun si mak teh kayak leumpang karunya jeung kakarayapan kitu euy Joy. Mun atuh mah geus diantosan we, ai moal lami mah. Moal Sujang moal. Antosan sakadapnya milih ke mau itu aya kendaraan. Semua atuh mah turun teh di urang euy. Aduh, Joy euy. Leumpang teh euy. Udah ya. Tiga keyeup gitu jeung. Kan lain ka pasar teh naik ni kana tangganya da sikirana jangkung. Aduh euy encele euy. Yun atuh. Hapa urang mah di sisi jalan bah dieu ieu. Aduh si mah teh kajarau nya. Akan bae cenah teh. Urang teh nungguan heula euy. Ngamplang teh euy ti jam 8 nungguan. Plang teh bener eta mah. Ah, aing kesal euy. Jeung hayak ulin nya urang teh pernah keur bujangan mah sok aya ulin wae gitu. Susul urang teh kajarau. Da pasti jalan dia ceritanya kan urus imah tadi. Nah, da eta mah Joy euy. Deukeut tukang rokok nu kalar itu aya dus numpuk. Cenah saha eta nu ngagoler? Kelo teh euy. Si emak sare. Tidak gua mau udah. Si emak kalangan sare di dinya eta. Ah, aing mah cinta si emak kalangan sare. Mak cenah teh. Urang ruas tuh. Oh, musik aja untuk itu. Alhamdulillah. Mak. Aduh. Hampura Sujang. Maka obohan tadi teh. Ada kaluhur kan dia kala nunutan kala sare. Ah, ai emak atuh abis teh nungguan di ditu. Iya na mau alami antosan lah nya Jang. Urang teh itu bisa kumaha ada kagoknya. Turun deui urang teh ka itu ka handap. Saya ngamuk urang teh aral.
Jam sama apa tadi teh? Geus kekete teh garo-garo teu asil teh dengan yang buru-buru arah leuwih teu jengkel Joy. Jam 10. Arah tinggalkeun kitu ku aing cek hate nya ieu. Bari amok ki urang teh. Da eta mah Joy. Kurunjung tina lawang pasar teh. Bari gugupai. Sojang iya emak. Aing teh hayang seuri. Heeh. Da pusing teh. Sampeurkeun ku teh motor teh deuketkeun. Mana nih lami-lami teuing balanya teh. Nah, ndak mate larasaan mah gancang ya teh jang. Gancang 2 jam. Alah jeung sare urang teh 2 jam teh. Sok mah naik ceun teh. Ngan kadenya naikna ulah katuhu 2 kenca. Sumun sojang aya da mah terus terang. Ni hararese naik teh. Geus sadakeun motor teh ku eta sada. Ketayap. Di dia mah keresekna dihareup urang teh nya. Beteres teh. Suka teh berat Joy euy. Ngoleang hampang meuli pinang, meuli jikeun mah eta manehna teh teh meuli naon. Teun dina teng ke urang teh. Geus itu teh. Coba muntang ceun teh. Sumangga. Laun ujang liur cenah mah teh. Wah tadi denge ku aing teh euy dah hayang gancang teh. Rada gancang ieu urang mau motor. Kan ningali dina tugan teh ningali sok aya polisi tidur, aya tanggulan. Da dikebut ku urang teh euy. Da si imah teh teu muntang ngaracangking urang. Da muntang teh kana tralis ka handapnya. Mau ajur da tarik urang teh tah. Gancangna carita tepi eta ka tempat pangkalan tadi. Urang teh ngadot-dot cicing we. Nah cenah si imah teh turun-turun wae. Mak, turun mak. Ditinggali ku aing. Geus Joy. Yuk aing ka kenca. Di ka katuhu. Kresekna mah aya di urang. Aing teh culang cileuk we. Aing teh culak ciluk aing teh bingung ya. Si mak ka mana curang teh? Diciluk ditinggalian ku aing. Joy. Nah datang we tah Mak Hakim. Naon Den? Culak ciluk lureun motor. Lain mang. Abdi teh mawa penumpang nini tadi teh aya di tonggo mangilu nah di dieu eueuh. Lah sia kade ngaruaskeun Mak Hakim teh ka urang. Bawa leungit teh penumpang teh magobog jeung aing. Jangan atuh Den bisi leungit. Wah kos kana barang wae we. Batur. Aing teh ini teh buru-buru ke bengkol deui karena jalan tadi ada dikebut ku urang teh. Rada gancang motor teh. Pas deket tanggulan pisan direret ka belah kenca euy. Si emak teh keur ngajurah roh euy deket solokan. Bari gugupan. Jang, tulung emak. Tulung emak. Ulang teh ye euy. Kasih we. Kurang teh lain di ieu nya. Carekan heula urang teh. Nah ya emak cenah atuh. Kalau turun di dieu. Si Ujang mah mate lain turun. Tadi Ujang gancang eta kana tanggulan mate ngapung. Wah tire sih mak ngapung we keluar ka tukang. Sok mah naik kan kadek naikna ulah ka belah katuhu cenah teh kudu ka kenca kakina. Ente kiat mate. Jatuh mah cengkat mak. Tekiat mate pan tadi ngapung. Ngapung gitu euy. Sakit. Kana kumaha atuh mah ieu teh? Pang mencetkeun heula mah. Aing mencetan heula sisi jalan teu kerer-kerer sih mah teh. Tarikan ku urang teh nya geus datang. Tah, ieu nama karasa. Ta eta Sujang. Teras ka luhur cuk. Ta eta. Aduh, meniraos. Si wae rada ujana aing. Eta najang ka luhur sakedik ta eta. Eta cenah kahanap sakedik. Eta Ujang. Tos nyamanya cenah cangkeul abdi cenah di pegawai kieu. Geus beberege kurang teh. Sakedik deui we cenah jang eta pala pawalikat. Aing digawekeun deui. Nya terus kan kurang tentang beres we. Sisok mah teh satu tati. Cing. Lah. Ceneuh ngarese euy. Ayeuna mah rada daos Ujang. Sok tuh mah nama cengkat teh. Launannya cengkat si mah teh. Ayo atuh. Si mah teh nya. Anu kade jajang. Lalaunan mak bisi ngapung deui. Wah, teh mah. Naik nya. Launane urang teh euy. Pabah pangkalan tadi mah di dieu direna. Entong di dieu Ujang ah. Kalau rompok we ka ditu
Mak ada tiasa mapa. Cenah pengkolkeun deuk urang teh nya. Katen maneh harta ka jero gitu mapa-mapa gawir urang teh euy. Caritana mah tepi weh. Atasna ujang tadi dia we ah. Ai geus kitu teh celeketek weh. Mere 2000. Aduh, aing we. Oh, dicekelan ku urang teh ditinggali 2000. Memang eta ge ka tokoh meureun 1000, ka handap 1000. Dikulat teh kieu. Mak, cing gaduh emutan atuh mak. Nah, mak teh lami, abi teh bawa mak teh. Han, nya mama ka ditu 1000. Ka dia 1000. Apa abi teh ngantosan? Duh, ka perkawis ngantosan mah. Malah mak ujang kudu mayar ka mak. Tadi mak geus ngapung di jalan. Coba mun mak potong cangkeng bade kumaha ujang. Cicingnya urang teh baheud euy. Coba mun mak ye kaguguran. Nah, mak keur hamil gitu. Nya mun mah hamil gitu. Ini teh aing kesebeuleun. Nya bae mah wios lah. Keselnya urang teh. Ulah sok kitu jang sok ulah sok kurawun. Pamali ka kolot mah. Gitu tuh si Mada teh. Nyao ah centenya. Pengkokeun motor teh. Wah, ada gancang teh si Mada teh. Motor teh tinggal kencang atuh. Urang rungsing. Urang keur gancang moal motor teh euy. Deket gawir, pan ti luhur teh aya jalan nu ka handap. Aya anjing lumpat euy. Cepres teh anjing kageleng. Aing ti jurah roh joy euy. Saya dalam situasi. Jadi aing euy joy nu labuh. Ngajejer heula euy katinggang ku motor urang. Harese urang cengkat teh. Tekung si Lila kurnyung si Mak Hakim tadi teh. Eta si Mak Hakim ku bolohona geuleuh teh aing mah nya. Kenaon Den? Mang, lain kenaon abi teh labuh. Nah, make dilabuh-labuh. Cenah. Jangan terima ya. Cengkatkeun atuh Den motorna. Hese Mang naikeunana cenah kitu nya. Oh, taikeun. Ditaikeun motor teh cengkatkeun nya. Tang ditaikeun teh. Naon make jeung labuh? Tadi Mang teh kageleng anjing. Nah, make kageleng anjing. Mang teu apal cenah. Abdi keur moal motor anjing datang. Salah anjing, salah motor. Kitu ka urang teh. Teuing Mang cenah. Ditanya ku kolot teh ka nyebutkeun teuing cenah. Aing salah motor ke heula Den. Mang hilu. Hasok atuh Mang naik cenah lah. Motor teh sadakeun. Lenyang di jalan teh. Di dieu Mang. Lain Mang mulai di dieu. Rek ka mana tuh ieu Mang? Balik cenah ka ditu ka Kiara. Ieu Mang rek mayar tawa moal. Ngahulang si Mak Hakim. Nah Den mungkin jeung ngomong gitu. Lain ieu mah. Kitu cenah maneh ka kolot teh. Aing teh ditinggali tah. Mang turun, teh. Mun turun dah. Ena mah kieu we Den, geus lah. Sok ieu motor dibawa ku Mang. Den di tukang. Oh, urang teh ngahulang heula we. Si Mang dihareup di tukang. Sok entu Mang bawa situ atuh. Da kitu. Selah kumaha teh euy. Aing teh naplok we di tukang bari ngarasakeun ka nyeri cangkeng teh nyeri do kusuk teh aing teh ngacurah roh aing teh kana gawir. Bahwa we rada lila euy. Tepi we teh ka Kiara ka imah pamajikanana. Barang tepi teh urang teh cicing heula. Naon Den make cicing? Duitna Mang geus kade. Di mana-mana oge pan kamari basa Deni. Keur moal motor Mang ngilu ka Citere. Nu mayar saha? Nya Mang ka abdi. Ayeuna Mang ieu nu mawa. Deni di tukang. Bari Deni kudu mayar ka Mang. Mah ulang aing digitukeun teh. Kela Mang kela Mang. Abi lieur ieu. Teu kudu lieur Den. Tenang we. Ieu Mang kan ngojek ka abdi. Nya ngojek. Nya Mang kudu bayar ka abdi. Helah Den. Nu moal motor saha? Di mana-mana ge kan. Anu mayar mah anu dibawa. Aduh, baju yang musibah deh. Tanyakan ke orang teh, jadi bodoh eta orangnya. Pan abdi teh mawa Mang teh ngojek. Leres, Nden teh ngojek. Tapi Nden kena terang. Basa kamari Mang ka Citere, nu mawa motor saha? Nya abdi. Nu naik saha? Nya Mang. Kamari nu mayar saha? Mang ka abdi. Ayeuna nu mawa motor saha ka dieu? Mang. Nu naik di tukang saha? Nya abdi. Deni mayar ka Mang. Tapi Mang ieu motor abdi. Teu aya patuli sareng motor ieu mah. Da motor mah ali mun dibayar Den. Motor mah Den teu beukian acis.
Aing urang ku bodona teh beluwong euy pikiran urang. Jadi mang ayeuna kumaha cinta tuh? Ya ayeuna mah Deni we mayar ka mang wayahna. Paksa ku aing teh 2000 teh dibikeun. Heeh. Ya tuh mang teh 2000. Ka dieu mah Den 3000. Aduh musibah deui. Eta cenah jam tangannya ka dieu kejaminan. Aduh aing baca deui. Aing garo-garo teh atuh gara-gara mau ini Joy. Bikin jam tangan ke orang teh. Iya mang, atas ya Deni lunas. Henteu eta jam tangan mah mahal. Nyang kewe mun Deni gaduhan tos tebus 1000. Ceurik aing balik tah. Di jam 8 aing ka jam 1 beurang Joy pikirkeun. Bae urang geus lah duit 2000. Geus dibayarkeun tah aing kana ngojek. Terus jam tangan dipikeun. Awak nyeri balik ka imah. Pas diburuan aya Mang Encep. Di mana Jang? Cek Mang Encep ya. Kita mang kamusibahan lah abdi teh. Naon gitu? Abdi tadi mau si emak ka tonggo nungguan mang 4 jam si emak dijual roh dibayar 2000. Sing sabar geus nasib. Si Mang Encep we. Ai teh usap dada kalem we. Terus mang bieu abdi pas labuh di ditu ditaekeun cenah ku Mang Hakim. Dah teuing ku abdi teh ka Kiara. Datang ka ditu teh mang pan nabi nu ngojek tapi nabi nu mayar. Kumaha lalakonna eta? Deni ngojek tapi Deni nu mayar. Ayeuna nu ngojekna saha? Nu ngojekna mah nya Mang Akim kana ojek abdi. Nu mawa nya Mang Akim. Terus kumaha? Nya jadi abdi nu mayar. Nya tuh di mana-mana ge anu ngilu nu mayar mah. Aduh, aing jadi euy solusi. Heeh. Jadi kumaha eta mang? Kudu mayar ka nu mawa. Nya tuh di mana-mana ge ngojek mah kitu. Tapi kan mang ieu motor abdi. Akim mawa motor Deni nya nu naik nya abdi nu mayar abdi ka Hakim biar aing mah banyak bae tuh mah kitu bae nya sok atuh Jang nginum kobar datang ka imah jeung Cerang nah mang heuh bisi lieur aing gelo aduh tapi ka imah ya mesti teu kapikir keneh aing nu ngojek aing nu mayar tika jam tangan eueuh tah cicing urang teh Joy teu kungsi lila si emak nu teh datang deui sigi Jang aing nyumput aing tah si emak teh nuturkeun ka jero si Assalamualaikum. Namanya nya dikirewekan wae di luar. Turun urang teh. Naon emak? Cik atuh Jang, cik aya toleransi ka emak teh. Apan tadi teh mah baca di pasar teh ngapung. Emak teh kena cangkeng nyeri. Milaur batur manu dicilakakeun teh dibawa ka rumah sakit atawa ka dokter. Atuh emak teh tulungan-tulungan eukeul obat atuh Jang. Ayeuna upami Ujang cek paripaos nama ka emak henteu masihan emak bade laporan ka urusan pertanian jauh jor teh teuing ya non urusan anak emak lapu ka kantor pertanian teh sanes bade laporan ka polisi emak teh sok ayeuna mah emut ieu cangkeng emak mun ka rumah sakit jutaan teh malah kamari mah teh aya nu meuli ieu cangkeng dengan ku emak teh dibikeun lain pikun teh itu geuleunya urang teh tidak melucak yang segala mana nyungkeun ganti rugi cenah ka abdi eta tadi basa urut ngapung sabaraha geus 20 juta waduh 20 juta buat harga motor kitu sakitu aduh ana mah kieu masuk teh ku abdi dibere 20 juta tapi urang balap lompat heula cenah kitu sok urang lupa tidak kalau tempat nulabur tadi ayo sok urang balap lompat tapi mak heula poe ayeuna lompat ka ditu engke geus 2 poe ku Ujang tuturkeun main balap lompat ya betul tukang si lila keur kitu datang salakina aduh aing can beres kan bae deh nampangan Jang Deni Abah, ada canda Abah. Mana Jang Deni teh? Abdi bahasan. Wani-wani tadi si emak di jalan diapungkeun. Da abdi teu apa, lain teu apa-apa. Ieu mah dek dituntut ka kantor pos giro. Sok aya nama ganti rugi we.
enggak hadiahkeun sok mana hidung bapak nuju ka kebon teh bah minta ganti rugi we abah mah yeuna minta 50 juta abah tadi emak juga 20 ujang kudu inget si emak dihukum ku abah geus 50 tahun dan pernah dikukumaha eta cangkengna ayeuna ujang wani-wani si emak cangkeng tepikeun karak di jalan anu mah bah bae ali masuk we polisikeun bae hukum we lah setelah gara-gara ngalabuhkeun si emak dua sarewas berarti duaan naon we cenah nu aya atuh abah cek pamajikanana tapi kesebelenana ayeuna mah kieu we biosnya ieu mah beberes abah mah moal minta nu lain-lain lah minta TV we aduh TV teh dua we nu leutik mah alus anu gede mah rusak tadi TV teh kabentar gelap geus 2 tahun na enggak hadiahkeun mangga cenah teh kitu da itu mah cepet teh pada nu mana atuh TV-na cenah iya we cenah nu gede sok atuh mangga sok urang teh di bawah tah TV bae we cek hate urang teh TV butut ieu gitu hayu mak geus we cenah ieu mah urang ku TV we ganti rugina pamangulkeun alim cenah nya panggul ku nyalira Griwil tadi bawa we udah tahan logo TV gede sok-sok cenah abah bawa bisi ka buru robah pikiran cek pamajikanna